Tingkar ulah di angka lolos benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapa sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi. Aduh sarta teu teuingeun ieu teh bapa sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar. Mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Sarta dina waktu harita terus-terusan ngageruan Aki jeung Ninina ngan hanjakal. Aki jeung Ninina waktu harita teu nembalan kulantaran keur disiksa ku dua prajurit anu awak nama awak manusia tapi sirahna hulu bagong. Aduh nyeri, tolong nyeri, aduh nyeri teng teuingan boga minantu teng teuingan anu nyebakeun uring kan kieu patut. Aduh tolong nyeri kampleng. Aki Nini kunaon Nini saha nu geus nyebakeun Aki jeung Nini teh saha minantu Nini jeung Aki teh saha? Nah bapak Eta anu terus-terusan digorowokeun ku sarta tapi ngadadak brai matana muka kulantaran tak-takna ditepak ku Mama Kiai geuningan. Waktu eta teh manehna wiridan geus nepi ka waktu duha. Tadi teh santas ngalaksanakeun salat subuh manehna teh wiridan deui ka Cidahusuna nepikeun ka poho sagala rupana. Jol ngadadak nempo kaayaan Nini jeung Akina aya di eta nagara. Ujang kunaon ngadon cocorowokan ka bener atuh wiridan teh ka bener kudu khusyuk muntang tulung kanu kawasa. Kunaon kalah kacocorowokan kitu manggil-manggil ngagerowan Aki jeung Nini. Ujang kunaon aya naon Ujang teh aya naon cek Mama Kiai. Waktu harita nanya kitu bari neuteep karena banget sarta anu keur renghap ranju kawas kacida capena. Astagfirullahaladzim Mama, abdi teh bieu teh ningali kaayaan Nini sareng Aki abdi aya di hiji nagara pinuku bagong eta prajurit anu seueur minuhan sabudereun karaton anu katingali ku diri abdi. Awak nama awak manusia tapi sirah bagong sadayana Mama tak eta anu katingali ku diri abdi teh. Nah abdi teh
hilap dugikeun ka sarean atawa kumaha. Mama bingung, abdi teh bingung, tapi raraosan mah abdi teh teu kulem. Cek sarta waktu harita langsung nyeritakeun sagala rupa anu kaalaman katembong kumatana kacida jelasna. Geningan kitunya Ujang. Geus eta mangan saukur dilapat keur Ujang. Keun ulah dipikiran teuing Ujang, ulah dipikiran. Kahareupna ge bakal kaapal atawa bakal kanyahoan, bakal katembong, bakal katempo, bakal ka ciri, bakal kanyahoan, bakal ka endus ku Ujang sagala rupana. Tah eta bae mah geus ulah mikiran anu kitu can waktuna Ujang. Bahaya bisi cilaka, bisi teu sampurna kemampuan anu keur diulik ku Ujang teh. Kitu bae nama Ujang. Geus ayeuna mah sok geura balang dahar tuh si Nyai geus nyampeurkeun mawa kadaharan jeung cai enteh keur Ujang. Cek Mama Kiai waktu harita langsung nyerita kitu bari nunjuk ka Santi anu waktu eta keur leumpang ti kajauhan oge. Santi teh geus ngagelenyu imut neuteup ka sarta anu waktu harita masih keneh renghap ranjuk lantaran asa kacida capena kawas tas leumpang atawa lumpat jauh, padahal mah cicing di eta tempat. Aduh ama abdi teh raraosan teh asa leres, tapi leres ngan saukur naon eta teh bayangan teu aya nanaonna. Bili teh leres aki sareng nini abdi teh nuju dina kaayaan sangsara di eta nagara boh bilih leres. Aranjeunna teh aya anu nyebakeun kumargi kadang ku abdi mah saurna teh disabakeun ku minantu kacida teuing. Minantu teh boga minantu teh telenges nyangsarakeun aranjeunna saurna teh kitu jeung saur aki nini teh seueur deui anu dicarioskeun ngan eta unggulan anu jelas nama ku abdi teh. Saurna teh parantos disebakeun ku minantuna. Nah saha minantuna teh sanes ngan saukur bapak abdi minantu nini sareng aki abdi teh mama atawa saleresna mah aya deui putra atawa putri anu sanesna lain ngan saukur ma abdi. Mama bingung, abdi teh bingung. Cek Parman waktu harita nyarita kitu sanajan geus diomat-omatan ku Mama Kiai ulah mikiran masalah eta. Ujang cek Mama oge wayahna geus ulah waka dipikiran can waktuna sagala rupana oge engke bakal katembong, karasa, katempo, kaciri, kadenge jelas ku Ujang dina waktuna mah ayeuna mah geus tuh si Nyai geus datang. Cek Mama Kiai tetep waktu harita nembalan kitu atuh sarta atawa Parman teh waktu eta ngan saukur ngarenghap jero sanajan pinuh ku panasaran tapi teu wani tatanya deui kulantaran sakali guruna nembalan kitu atawa ngajawab kieu tetep kitu atawa tetep kieu moal bisa ngajawab pertanyaan manehna. Eta kaayaan Mama Kiai teh telila oge. Santi teh geus asup. Assalamualaikum ama engkang tos rengseng kang teh. Cek Santi bari ngagelenju imut. Waalaikumsalam Nyai parantos alhamdulillah. Malahan mah engkang teh kajongjonan sugan teh acan dugikeun ka akhir tuha kumargi upami tadi ugahkeun ku ama meureunnan masih keneh cendekul kumargi tadi teh akang. Aduh kakaraeun nuju wiridan teh ngadon asa ningali nagara anu kacida agungna nagara Bagong
sareng deui ningali nini sareng aki akang nuju disiksa di eta nagara teh. Cek sarta waktu harita sanggeus ngajawab salam Santi teh langsung ngomong kitu atuh Santi ka Cidang ngaranjuk. Hah, kumaha Kang? Ningali nagara Bagong sareng ningali aki sareng nini engkang disiksa di eta nagara. Nah, laras eta teh ama, laras kitu kaayaan aki sareng nini. Kang sarta teh kitu aya di nagara Siluman Bapi atau kumaha? Mama? Cek Santi waktu harita langsung nanya kitu bari nutup ka bapana sanggeus nyodorkeun kadaharan jeung cai teh keur sarta. Ama dina waktu ayeuna teh bisa ngajawab, cek ama oge tadi geus ditegaskeun ka Ujang sarta ulah mikiran kaayaan eta deui, ulah can waktuna ama moal bisa ngajawab anu ditempo atawa anu katempo katingali karasa kadenge ku Ujang dina waktu ayeuna moal dijawab bener atawa lain, tapi kahareupna cek ama oge bakal kanyahoan geus ayeuna mah ulah ngobrolkeun kaayaan eta can waktuna ayeuna masuk geura nyarap heula Ujang geura buka geus waktuna Ujang geus siap pejit. Cek Mama Kiai waktu harita langsung ngajawab kitu atuh Parman jeung Santi teh sanajan panasaran teu wani tu nyatanya deui. Mohon atuh engkang entos atuh teu kenging ngemutan eta deui, sok ayeuna mah geura tuang tah katuangan ieu sareng di saneskeun teh engkang bade ieu bade kuliah. Cek Santi waktu harita akhirna mah manehna oge ngalegotkeun obrolan waktu harita kana kaayaan pagawean Parman anu kudu dijalankeun dina poe ayeuna salianti digawe di pasantren biasa ka sawah ka kebon atawa naon bae oge sok dilakukeun Parman teh waktu poe eta mah kudu ka kampus heula. Laras Nyai, laras akang teh samemeh didamel sadamel-damel di dieu engke bade ka ieu heula ka kampus heula nya atuh sok sarengan atuh ama Nyai sok sasarengan sareng akang tuang meni Nyai mah sok ngarepotkeun pisan minyanak sadaya katuangan ka ieu tempat sok izin engkang mah keur teh numpang di dieu teh teu nyandakna naon geuningan katuangan anu sararae dicanakan bae ka engkang padahal mah akang mah bade ngan saukur di Pasiat cai harang hungkul ge teu naon sabab di dieu teh sagalana numpang engkang teh Nyai ama cek sarta waktu harita bade ngadahar kadaharan anu aya di hareupeun manehna teh jeung nawaran Santi jeung Mama Kiai nyarita kitu. Ih itu engkang sobius atuh pila kadar oge tuangin dalam upami teu aya mah ku abdi ge oge moal dicana ka dieu kumargi aya sareng seueur sadaya santri oge ngaraos katuangan anu ayeuna ku engkang nuju dituang sami bae teu aya anu dibenten-bentenkeun teu kenging nyaros kitu sanes kitu ama. Cek Santi waktu harita ngajawab gitu bari nyalengkorkeun pertanyaan ka bapana. Bener Ujang bener ulah loba pamikiran ulah nyarita kitu masalah kadaharan mah sarua bae piraku Mama Santi jeung indungna katut santri sejen balang dahar anu ngeunah Ujang henteu kena Ujang di dieu henteu bayar teu kitu ama mah teu kitu kemudian Ujang teh murid anu kacida dipikanya anak ku ama da ama mah kanu kitu kanu kieu oge teu matok lamun sanggup bayar nya bayar henteu mah teu dipaksa ku ama mah ta eta oge anu ayeuna dilakukeun atawa anu berlakukeun anu bikeun dinyatakeun ka Ujang kitu ama
henteu maksa mayar kulantaran geus puguh ujang teh teu sanggup. Dalamun sanggup mah ama oge pasti menta bayaran, tapi ulah hariwang. Sanajan menta bayaran oge ari bener-bener jujur santri anu aya di tempat teu mampu mah ama mah moal matok moal nitah mayar asal kudu daek sagawe-gawe kawas ujang sapopoena, daek kaleuweung, daek macul, daek ngored jeung sajabana. Eta anu penting mah ujang cek Mama Kiai waktu harita ngajawab panjang lebar ngejelaskeun deui supaya sarta henteu ngarasa kaeraan atawa henteu ngarasa ngaberatkeun manehna salaku anu boga pasantren di eta patempatan. Nuhun Kang tah dangu carosan ama oge teu hariwang teu sieun sareng deui teu nyaros anu teu ieu teu kedah dicarioskeun masalah katuangan mah cuang bala-barengan sareng abdi katut sadaya santri anu aya di tempat naon bae anu dituang ku sadaya santri tangtosna angkang oge bakal tuang bakal ngaraosan moal dibenten-benten engkang teu hariwangnya tukang hariwang kawas kasabae kawas sanes ka abdi bae engkang mah. Cek Santi bari ngagelenyu imut atuh sarta tengan saukur ungget-unggetan bari seri leutik sanggeus ngobrol sakedeung jeung Mama Kiai. Waktu harita Mama Kiai teh ninggalkeun maranehna duaan anu nuluykeun obrolan kacida uplekna. Di tengah obrolan teh Parman waktu harita nanya anu matak bingung katembong namah ku Parman atawa ku sarta dina waktu harita. Nyai engkang teh kacida penasaran Nyai teh leres putra bungsu Mama Kiai atanapi sanes cobi waler akang hoyong ngadangu waleran anu saleres-leresna. Cek sarta waktu harita nanya kitu atuh puguh bae. Santi waktu eta bener-bener ngaranjug bari neuteup pinuh ku kareuwah jeung kabingung. Santi teh malik nanya, Ih engkang kunaon nyarios kitu? Nah abdi teh parantos ngabohong ka engkang laras abdi teh putrana mama, laras abdi teh putri mama, putra bungsu mama. Nah kitu kumaha? Nah naon anu mata engkang ngaros kitu ka abdi naon kitu? Nah aya nu aneh di diri abdi kawas anu kakara sasarangan bae kapan urang teh parantos lami tos mang tahun-tahun sasarangan piraku abdi ngabohongan ka engkang laras abdi teh putra bungsu mama. Kumaha kitu aku engkang kumaha abdi mah bingung abdi bingung kunaon engkang dina waktu saeuna naros kitu. Cek Santi waktu harita lumayan panjang lebarna ngajelaskeun sagala rupana kulantaran kacida ngaranjug dina poe eta teu nyangka sarta bakal nanya kitu. Henteu kumaha Nyai engkang mah mung saukur naros hoyong leuwih yakin deui naha leres Nyai teh putra bungsu atanapi putri bungsu Mama Kiai atawa sanes kumargi tadi wengi teh saleres nama satacan engkang sapertos biasa wiridan di patempatan engkang teh diajak jalan-jalan ku Mama ka negeri jin didinya teh engkang ningali sagala rupa anu tangtosna di dunia mata aya di negara orang mata aya ngan anu matak helok ker akang saleresna mah sanes masalah kaayaan didinya sanes tapi waktos akang sareng Mama lebet ka karaton akang teh ningali putri eta raja kacida matak bingung aku margi tangtungan sareng pamunteu teh nyeples sareng Nyai namina teh Sri Devi atawa Sari Devi bingung engkang teh kunaon
bisa sami sareng Nyai matakna dugikeun ka ayeuna engkang teh sok ngemutan Nyai teh laras putri bungsu atanapi putra bungsu mama atanapi sanes kumargi parantos ditaros ka mama teh mama oge teu ngawal saurna teh bilih disebatkeun Nyai sieun salah bilih disebatkeun sanes Nyai bisi salah oge tah jadi jantan teh akang teh bingung Nyai bingung matakna ayeuna akang naros kitu hapunten Nyai sanes engkang tepercantan sanes ngemutan Nyai ngabohongan engkang sanes tapi hoyong jentre nah laras Nyai teh putra bungsu atanapi putri bungsu mama kitu Nyai saleres nama barang ngadenge jawaban sarta anu sakitu jentrena ngajelaskeun sagala rupana Santi tengah huleng kawas bingung kacida ih engkang kok biasa gitu atuh duka abdi oge teu terang mama oge teu nyaurkeun komodi abdi anu teu terang kitu kieuna entos teu ngimutan kaos kitu berenang eta mangan saukur kaleresan bae kaleresan tapi engkang teu katarikan ku putri eta raja ini engkang pasti na oge eta putri raja teh wigis ti abdi pasti kitu nya engkang cek Santi waktu harita nanya gitu bari neuteub tapi tetap ngalemparkeun imut anu ngagelenyu matak tibelat keur sarta henteu Nyai henteu saur akang oge bingung kumargi pamun teu sareng pangawakan teh sami sareng Nyai atuh kagelisan oge sami sareng Nyai bentenangan saukur nganggo anggeana hungkul anggeana benten anggean kerajaan sanaos sami sareng Nyai ngangge busana muslim di ieu ditiung tapi tetep aya benten dina wanda anggeana hungkul kumargi eta aya di nagara jin eta hungkul anu janten ngabedakeun Nyai sareng Sari Depi atanapi Sri Depi kitu tapi tekeng hariwang akang mah moal ngemutan kitu kieu deui Nyai teh kecida geulis nih komo deui saur akang oge tangtungan sareng pamutu teh sami ngan janten bingung teh kunaon eta wanoja bisa sami sareng Nyai buah-buah Nyai teh salaras nama putri jinnya cek parman waktu harita ditungtungan nyarita kitu atuh Santi teh waktu eta sering ngeuhkeui ih engkang sok aya bae lamun abdi bangsa jin berenang ama oge sami aya bae engkang mantos nyebutan anu kitu deui engkang ke oge ku engkang pasti bakal kapendak kitu sareng kieuna sanes saur ama oge teu nyebutan dalam masalah eta dina waktosna mangke oge bakal dipikat terang ku engkang ngalira entos teu ieu nyebutan anu kitu ayeuna mah cuang ngobrolkeun kaayaan urang bae engkang abdi teh salasna hoyong enggal dikenalkeun ka sepuh engkang nah bade iraha engkang uih abdi hoyong ngiring cek Santi waktu eta teu ngahaja teu kumaha waktu eta langsung nyalenggorkeun obrolan ku nerangkeun kaayaan hatena hayang sagancangna dikenalkeun ka indung bapa sarta salaras nama engkang oge hoyong wih tapi kapan Nyai oge terang parantos disaurkeun ku Mama Kiai saurna teh saupamina engkang teu acan lulus sadayana teu acan dipiwarang ku engkang uih ka bumi teu kenging wih heula engkang sareng sepuh engkang teh ngan saukur tiasa tepang di kampus atawa di mana bae oge ngan teu acan kenging lebet ka bumi engkang duka kunaon eta teh sanaos teu ngartos tapi tetep engkang teh moal ngabantah kumargi Mama teh sanes ngalarang papendak sareng bapa sareng emak engkang tapi ngalarang soteh
nyumpingan aranjeuna nepangan aranjeuna di bumi secara langsung kapan tepang mah bisa di luarannya mah enggak bilih hoyong ngiring mah hoyong terang sareng sepuh engkang mangga ngan berenang moal ka bumi di mana bae engke atau bade di kampus bade di tempat sejenna teu nanaon mangga ari tos hoyong pendak sareng aranjeuna mah moal dikoretkeun ieu ku engkang oge ngan sok saupamina hoyong ngiring ka bumi mah teu acan tiasa engkang teh teu acan diwidian uih ka bumi mah kumaha nyai cek sarta waktu harita langsung ngajelaskan kitu atuh ngagelenyu imut beuki kareueut bae eta wanoja teh kulantaran kacida bagjana Nuhun Kang teu naon bade dicana ka bumi langsung mangga henteu oge teu naon penting mah abdi hoyong dikenalkeun sareng sepuh engkang eta kemudian ari ka bumi teh acan diwidian ku ama mah teu kenging engkang teu kenging sabab ama mah ngalarang kitu sareng kieu teh sanes sambarangan kedah percantan engkang eta teh kanggo kasayan engkang sareng sepuh engkang cek Santi waktu harita langsung ngajawab gitu bener nyai bener-bener kang oge ngemut kawas kitu nya saupamina hoyong engkal tepang matuh ya ayeuna ngiring sareng engkang ka kampus kalresan dina waktos ayeuna tengke siang teh mangkang bakal ieu bakal lapangan di kampus tos waktosna tepang sareng anjeuna yap lamun kitu mah yap nyai teh kedah siap-siap heula atuh piraku bade teras langsung ngiring sareng engkang kedah geulis nyai teh supaya engkang teh bagja nyandak wanoja anu lenjang campernik kan keteh sepuh engkang teh mangkang ari bapa madukan iraha kumargi bapak mah jarang ka kampus berenang lamun tepang hoyong tepang sareng bapak mah kedah di tempat sejen ayeuna mah tepang sareng mangkang heula nya nyai gelis kumaha kersa sareng teu naon saupamina teu acan tiasa dikenalkeun ka bapak engkang ih engkang sawios tapi geuningan nyares kitu nah laras engkang abdi upami teu dandan teu geulis bobo nyanya engkang teh terus suka abdi sanes kitu nyai sanes kitu engkang mah hoyong ningali leuwih geulis deui kitu maksudna henteu dangdan oge nyai teh kitu sakieu campernikna geulis kacida akang teh bagja ngagaduhan wanoja anu sakieu endahna ngan upami dandan deui makan berenang leuwih molonyoy deui engkang teres ningali teh sanes kitu nyai ampun nyai sanes engkang henteu bagja ayeuna ningali nyai henteu sanes kitu sanes tapi supados leuwih mencrang deui cerah deui kan panon engkang teh cek Parman waktu harita nyarita kitu ningkahan Santi engkang aya bae tapi teu naon sih kanggo engkang mah mangga ku abdi bade dicaosan cek Santi waktu harita ngajawab gitu bari imut atuh geus kitu mah kulantaran waktu geus beurang jeung Parman teh kudu geubat ka kampus maranehna teh turun teh eta saung mulu ka pasantren nyiapkeun sagala rupana teu lila ti harita Parman teh jeung Santi sanggeus menta izin ka Mama Kyai geus aya dina mobil muru ka kampus ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Santi jeung Parman anu keur nuju ka kampus jeung hayang tepung jeung Bisarmi Parman rek ngenalkeun Santi ka indungna sedangkeun indung bapak sarta waktu harita keur ngobrol kulantaran waktu eta teh geus rek ngadatangan hiji lembur rek nepungan warga lembur anu nawarkeun sawah 3 hektar ka maranehna Kang ayeuna teh rek langsung ka ieu langsung ka lembur eta warga atawa rek ka kampus heula sabab kuring teh
jadwal tepung yang sarta ayeuna teh kumaha Kang rek lemur eta warga heula tawar ka kampus sekalian tepung jeung sarta kapan akang teh geus lila ti papanggih jeung sarta. Cek Bisarmi waktu harita samemeh turun ti imah teh nanya gitu, ya kumanya ya tenan naon atulah ke kampus heula tenan naon ya bah akan ge bener ieu teh ya asa kumahanya geus lila teu papanggih jeung budak atulah yuk urang ka itu heula ka kampus heula. Cek Mang Komod waktu harita akhir namanya luyuan kahayang pamajikanana teu lila ti harita mobil maranehna teh geus kaluar ti halaman imah agrengna melesat meulah jalan nuju ka kampus sarta. Mobilna disupiran ku supir pribadi maranehna. Sanggeus lumayan lila di perjalanan nuju kampus mobil teh reg eureun di parkiran kampus anu biasa dipake parkir ku mobil maranehna. Barang turun tina mobil teh sarta teh geus aya nangtung digigireun mobilna kulantaran geus apal poe harita indungna bakal nepungan manehna jeung di sok ngahaja sarta teh nungguan di tempat parkir. Santi oge aya digigireunna imut ngagelenyuk kacida bagjana sabab bakal papanggih jeung calon mitoha. Tapi barang Mang Komod jeung Bisarmi tarurun tina mobil kacida ngaranjuk jeung bingungna kulantaran Santi waktu eta ngucapkeun salam bingung ngajawab kulantaran boro-boro ngajawab ngadenge oge geus karasa panas. Assalamualaikum Bapak Emak ya Abdi Santi. Mak bapak kunaon kalau kabelo begitu kunaon bapak mak aya naon waktosna ka bujeng Seep cagurang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Bisarmi jeung Mang Komod teh anu dina waktu harita bingung jeung berat ngajawab salam Santi. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.